Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui di channel Dongsun TV. Sapertos biasa baris ngadongeng lalakon-lalakon pamirsa carita parantos dimuat dina majalah Mangle. Dina waktu ayeuna aya hiji judul carita judulna Pasar Ririwa. Pasar Ririwa ieu karya Imam Muttaqin. Parantos dina majalah Mangle nomor 2878. Hayu urang lajengkeun wae kana dongengna, siapkeun caneuteuna, siapkeun cikopina. Wilujeng lalason, wilujeng ngadangukeun Pasar Ririwa. Balik ngalongok ke sobat teh meh sareureuh kolot. Eta ge dicandet malar balik isukna. Tapi asa teu paruguh jaba ninggalkeun nu di imah. Tada teuing anak pamajikan dedepeun rek ngiberan sinyal HP eueuhan. Antukna daek teu daek peuting eta keneh kuring mulang ka Bandung. Hujan miripis kaayaan di satengahing jalan karasa simpe. Nu kadenge ukur sora mesin motor, tambah jempling ngahariring lagu Sunda nu keur sohor. Lumayan keur miceun kakeung. Serog ka jalan nyagak, leok ka kenca motor nyemplung deui. Mimiti mah sapanjang jalan teh lembur, tapi beuki lila di kenca kateuhun teh nu aya ukur rajegna tangkal jati. Jalan tarahal eueuh imah hiji-hiji acan. Angin nu nebak awak lir ramo ririwa nu matak keung. Najan kitu kuring miharep dihareup aya jalan gede nu arah ka Bandungkeun. Sabot kitu ti tukangeun aya lampu nyebrot horeng beus, regreg horeng aya kendaraan sejen nu ngambah ieu jalan. Nu netelakeun yen ieu jalan mindeng ka Sabah. Yakin ieu jalan teh mangrupa jalur ka Bandung. Beus beuki deukeut antukna nyusul ti katuhu. Rada heran, sabab kaayaan beus teh butut pisan. Kacana pareupeus, hareupna siga urut tabrakan. Tapi piraku teuing beus ruksak dipake keneh. Kapan boro nu ruksak dalah beus kolot ge geus kudu diganti. Beus teh pajejel, sabagean di antarana apelkeun beungeut kana kaca jendela. Kacida ngagebeg basa nempo maranehna nu beungeutna ruksak. Pikiran mimiti teu puguh, jantung ratu kesang jauh. Buah beus curig, kuring ngabirigidig. Beus beuki jauh, antukna ngiles di teureui belegedegna peuting. Nu kadenge ukur sora mesin motor kuring. Lapat-lapat dihareup ka tempo aya wangunan leutik siga warung. Beuki deukeut mingkin atra yen eta warung nu geus nutup. Sigana mun beurang mah muka, rek nyobaan we diketrok susuganan pangeusina can sarare. Mun can sare rek meuli rokok, mie jeung kopi ceuk pamikir. Motor ngisi ngadeuketan warung, reug eureun hate handeueul. Horeng wangunan teh siga nu geus lila teu ditempatan. Katempo tina bilik jeung tihangna nu pinuh ku rambat lancah samalah akaran sagala. Jaba diburuan jeung pipirna pinuh ku rungkun saliara. Gek diuk dina tunggul kai nu aya di hareupeun wangunan, ngalungsar, ngararasakeun kacape. Ret kana jam tangan geus meh tabuh 12 peuting. Gap kana HP angger eueuh sinyal. Samalah baterena ge meh beak. Sabot kitu ti beulah tonggoh kapireng sora raramean. Bangun loba jelema nu galunem catur sirih tempas. Tina sorana mah loba pisan, siga di pasar malah aya sora gamelan sagala. Tapi piraku make aya pasar sagala. Parkan tonggohna mah leuweung, jaba tengah peuting, tapi ketang
sahanunya di lebah dinya aya lembur. Tuluy di salah sahiji imah aya karyaan. Pan mun aya karyaan mah sok rempeg tukang dagang. Mun bener kitu teh kebenaran pisan, rek jajan heula we, syukur-syukur aya tukang sangu. Atuh dina eueuhna dahareun keur ngaganjel beuteung we mah aya meureun nya sabangsa gegetuk, ulen, burayot atawa jalabria. Rek dicobaan we ngadatangan eta tempat. Leumpang ngadeukeutan datangna sora, najan leueur tapi tetep nikreh. Tudak kajurung ku lapar, motor mah cul we dipipireun warung nu nutup. Horeng tepati jauh, ukur sababaraha puluh meter. Nyawe di lebah dinya teh rame pisan, aya pasar, rea nu dagang rupa-rupa barang jeung kadaharan, ngajajar sapanjang jalan. Lantera ngagarantung di unggal jongko, ayo oge nu dicaangan ku obor. Di unggal jongko kapireng sora Wirahma degung. Ret kajuru aya warung sangu nu rame ku nu dalahar. Di deukeutan kabeneran duit mah aya keneh, aya keur ngeusian peujit nu merilit mah. Sanggeus aya di hareupeun warung nu araya di dinya marelong, malah aya nu pating harewos tur silih sigeung sagala. Hoyong sangu sapiring sareng pindang bumbu ditambih angin lodeh cekeng ka tukang warung. Nu jaga warung teh hiji nini-nini buukna geus bodas kabeh. Awakna bongkok di kabaya kembang-kembang jeung samping belel. Mangga ujang, tembalna bari ngalas sakumaha pesenan kuring. Kuring diuk dina bangku panjang, gigireun lalaki kolot ditotopong lawan wulung. Telila si emak ngasongkeun pesenan, gap piring ditampanan, habek dahar ponyokna keur. Kawan tu lapar kacida, leungeun ngarawel kerupuk, lauk dihanca. Telila ge piring teh geus bersih, gap kana kueh duka teuing kuehna nahaon, belewek disamualkeun. Ujang ti mana? Tanya lalaki kolot nu digigireun. Nepangkeun bah. Abdi Ramdhani ti Bandung. Nyolongkrong ngajak sasalaman. Geuning tebih, manehna nampanan leungeun gancang dikejatkeun sabab leungeun eta lalaki kolot panas naker. Muhun, manawi bade sakantenan tumaros, dupi jalan ka Bandung kapalih mana? Wah, tebih, mending ngarereb heula di Albah yuk. Muhun, hatur nuhun, kalaresan atuh bah. Duka teuing kunaon bet cerojoy hayang ngilu ka eta lalaki kolot. Sok padahal kapan dicandet ku babaturan mah keukeuh maksa balik. Nya hayu, keun katuangan mah dibayar ku Abah, lalaki kolot nyekelan pigeulang. Tapi kakarage sababaraha lengkah kuring jeung lalaki kolot ngarandeg. Sabab di hareupeun aya lalaki jangkung gede tur bewokan ngahalangan jajalaneun. Nanahonan ilaing make ngahalangan jajalaneun? Tanya lalaki kolot bari molotot. Ieu jelema sina balik, ceuk si lalaki. Teu bisa, lalaki kolot keukeuh. Demi kuring ukur ngahuleng, nempo adu renyom marahnehna teh. Nah si lalaki keukeuh hayang kuring indit teh eta tempat. Naon rugina pikeun manehna? Sakirat leungeun kuring digusur ku si lalaki, ninggalkeun aki-aki, ninggalkeun pasar nu mungkin balik, nu mungkin rame. Andika kudu balik, cek manehna deui. Saha anjeun? Jeung naha make ngusir kuring? Tanya teh. Andika ulah aya di dieu bisi cilaka. Ayeuna balik deui ka jalan nu tadi diliwatan. Omat ulah ngareret ka tukang. Cek manehna basa anjog ka hareupeun warung nu geus nutup teh. Teu nembalan celakana motor teu wasa pikeun mungpang ka hayang eta lalaki. Paneuteub jeung sorana ngandung sima pangabaran. Gur motor dihurungkeun biur ninggalkeun eta tempat. Sora motor awor jeung gelebugna angin peuting nu beuki tiis. Ditukangeun kadenge sora suku kuda lobana leuwih ti 2. Siga nu ngudag motor kuring. Tiken sakateuheun kadenge sora maung nu ngagaur, malah aya oge sora nu pating cikikik jeung ngabangingik. Tapi teu ieuh galider, paneuteub muser ka hareup. Leungeun katuhut teu kendat narik gas motor. Hayang nepi ka jalan nu tadi. Kajeun teuing kudu balik deui ka rumah sakit tempat babaturan dirawat ge.
batan kudu apluk-aplukan di leuweung kalawan papanggihan mata keeng. Lapat-lapat dihareup ka tembong aya nu keur leumpang nukangan. Lalaki tina dedegana mah dicotom tur manggul pacul. Nya siga-siga patani, tapi moal nya patani ngulamprang tengah peuting kieu. Moal nu geus menerkeun cai ti sawah. Tapi sawah belah mana? Di dieu mah anggang ka sawah, aya ge leuweung gerot. Motor beuki deukeut ka nu leumpang, samemeh motor kuring ngaliwatan, manehna ngeureunkeun lengkah. Ngareret ka tukang atra lalaki tengah tuwuh make kampret jeung komprang. Dina bibirna nyelap padudan. Reg motor direm neuteup antep ka manehna. Hayang sidik bisi jurig nyiliwuri tapi tetela taya nu aneh. Bade ka mana bah? Tanya teh. Ih, kaleresan. Tiasa kitu pomi abah ngiring ka payon. Dia wangsul ti kebon, cenah. Mangga bah. Celak manehna naik kana motor. Motor digas deui ngageuleuyeung meulah poekna peuting. Nu dibonceng teu nyarita nanaon, saja jalan pad betem-betem. Tapi bulu punduk ngadadak carengkat, ret kana sepion ka tembong nu dibonceng teh lain jelema tapi rorongkong. Nu matak ulah nempo abah tina sepion, bisi ujang nyaho, cek manehna bari nyakakak. Les cirimna ngiles. Kuring ngalumpatkeun motor teu make wiwaha, antukna motor teh gebrus kana solokan. Teu lila kuring diboro ku nu keur talugur, kabeneran solokan teh teu anggang ti gardu ronda nu aya di disieun lembur. Saenggeus dihudangkeun tur dibawa ka gardu, kuring ditanya ku genep ronda. Samemeh nyarita, salah saurang di antarana ngasongkeun ci enteh regot ti inum. Kuring nyaritakeun sagala nu karandapan, di tete taya nu kaliwat, nu genepan arunggut-unggutan. Saenggeus kuring cacap nyarita, pok nu pangkolotna nyarita. Sanes 2 kali, sakali 2 kali nu ngalaman sapertos ujang teh, emang nu pituin urang dieu aya kana 10 kali nanyaksian nu disasabkeun di eta leuweung, samalih seueur nu kapendak tos janten bugang. Lamun seug ujang teu disalametkeun ku pameget nu jangkung ageung eta, wah duka kumaha. Di dinya aya pasar ririwa, saha nu lebet ka dinya arang nu tiasa kaluar deui, cenah bari ngengot daun kawung. Kira wanci haneut moyan, kuring mulang kalayan panuduh urang lembur, antukna anjog ka jalan raya arah Bandung. Horeng peuting teh salah nyokot jalan, kuduna nalika manggih jalan nyagak teh nyokot jalan ka katuhu lain ka kenca. Wanci manceran nepi ka imah, dipapageun ku pamajikan nu nembongkeun paroman melang. Angot saenggeus dicaritakeun sagala nu kaalaman, manehna teh beuki haliwang. Peutingna awak karasa panas, namang sanasare kuring ngimpi didatangan ku aki-aki nu panggih di pasar ririwa teh. Dina impian manehna mamaksa sangkan kuring ngilu ka manehna. Cag pamirsa, sakitu panginten dongeng anu judulna Pasar Ririwa, anu nyarioskeun nyaeta Ramdhani anu tos ti rerencangana bari eueuh di ka Bandung, kasasar malah di hiji leuweung ka Pasar Ririwa. Untungna salamet, disalametkeun ku lalaki congkung gede, terus tiasa keluar ti Pasar Ririwa tapi kalah ciraka ti gebrus karena solokan. Sakitu wae panginten teh sim kuring, hapuntenna bila aya kakirangan sareng kalepatan. Hatur nuhun anu parantos manco, parantos ngadangukeun. Mugia urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sareng aya dina kayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.